Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang kasasama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nolong kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sirawing sanajan sakumaha hebat ilmu jeung kakuatanana tetep moal mampu kangaranan ngimbangan kakuatan kasakten kalung mustika rawa jeung bantuan gaib tinini kulawu
ingetkeun Kang supaya lancar sagala rupana di mana Aji Sutra geus bisa dibebaskeun nu leuwih utama kudu dilakukeun teh si rawing heula anu kudu dibinasakeun ulah waka mikiran heula si topeng mayit nomor 2 eta mah Ki Jalumpit ngingetan kanu jadi lanceukna sangkan ulah robah deui rarancang tindakanana. Memang si rawing heula jeung kulawargananya anu kudu jadi sasaran dewek Jalumpit mun geus beres eta kakara dewek ngadagoan kadatangan si topeng mayit ka paguron topeng larasnya di mana-mana geus datang di dinya ku dewek bakal ditantang anu akhirna dewek anu bakal ngagantikeun si topeng mayit mimpin paguron topeng laras dolo oi Nya bener kudu kitu Kang Kangaranan Kang Camati aya dina kabungahan mah kula oge milu suka jeung bunga Kang tapi sabalikna lamun Kang Camati panggih jeung kanyeri nya pasti kaula oge bakal ngarasakeun eta kanyeri nu mata ayeuna ieu si Jaka Sinanglingnya urang bawa heula ka hiji tempat oi saterusna urang neangan jeung nitahan jalma sina ngabejaan ka kulawargana si rawingnya ngeunaan si Jaka Sinangling anu ayeuna aya dina cangkelman urang dalo oi bangun anu hampang nakeranan Jaka Sinangling anu ngagoler teu inget di bumi alam hari tadi panggul ku Mbah Camati Sakti terus dibawa indit ninggalkeun eta patempatan Ki Jalumpit nuturkeun Mbah Camati Sakti dua anak lalempang duka teuing rek terus kamarana maranehna lumampah Duta Suara Karawang 103,2 FM. caturkeun harita Saraswati jeung Ayu Manganti duanana mimiti kaentrepan ku perasaan henteu tenang jeung salempang sabab kayaan wanci geus nyedek kaburit tapi Jaka Sinangling masih keneh tacan aya embol-embol datang nu disalempangkeun ku Ayu Manganti jeung Saraswati bisi di paguron topeng laras aya kajadian naon-naon anu tumiba atawa karandapan ku Jaka Sinangling Ayu Manganti ngebrehkeun kasalempanganana ka Saraswati nah kunaon Kang Angling teh bet henteu acan keneh bae sumping geuningan Bu
abdi salempang ya teh ya. Ingis aya kumaha onang kajentenan di pagoron topeng laras. Aya kacentanan anu teu dipiharep tumiba ka Kang Angling, Bu. Bet ibu oge sarua ayu. Kang ngaranna datang ka kandang macan. Senajan bener maksud hade. Tapi centang tuh ari keur pihak jalma anu didatangan namanya. Dasa tadi nama ibu oge kurang satuju atuh dah. Ngan kaya Naji Sutra anu ayeuna jadi tawanan pihak film urang. Piraku makin terjadi bahan tinimbangan keur pihak laras anting. Sanaos laras, Bu. Kang Angling dina akhir-akhir ieu mibana kamampuhan anu estu tiasa ngungkulan Mbah Camati. Jalanan dibantos ku Amarawi. Nanging abdi janten emut kana kasauran ibu. Yen jami mah aya apes ejeng jayana, Bu. Sanu terang Kang Angling nuju apes. Pihak pagoron topeng laras ngamangpaatin kasumpingan Kang Angling. Kekeboga karep hayang binasa ka anjeunna, Bu. Saraswati narik napas panjang. Memang bisa kamaklum upama Ayu Manganti boga pamikiran seperti kitu. Dalasanajan Saraswati oge sarua henteu beda hatena kaentepan ku rasa salempang. Komo Saraswati sasatna hiji indung anu susah ngabandingkeunana dina soal kanyaah ka anak mah. Saraswati harita kedal di lisan. Nya ari harapan mudah-mudahan be kaya kajadian naon-naon anu tumiba ka Jaka Sinangling ayo. Sabab sajal mana anu miharep keluarga cilaka. Salaki hidup oge tangtuna bakal asak tinimbangan tina ngalakukeun segala rupa tinakanana ayo. Nu mataknya urang memang kudu regreg hate kalawan dibarengan ku ngadoa supaya salaki hidup salamet. Leres, Bu. Tapi kangarenan jalma anu jahat. Memang tiasa baik ngagunakeun rupa-rupa akal sareng cara, Bu. Mangsana hayang ngabinasa ka jalma anu dipika ceceupna. Nanging upami laras anting heuk terasa sadar nya sakinten, Bu. Sanes bae Aji Sutra tiasa dibebaskeun. Nanging kahirupan urang oge, Bu, tiasa tenang panginten. Memang kitu pisan anu dipiharep ku urang oge ayu. Dari keur urang mah henteu miharep boga musuh. Seperti halna salaki ibu apa nandina lampah lalakon kahirupanana teh nya. Sebenarnya mah henteu pernah boga maksud neangan musuh. Malahanan mah hayang loba dulur be. Tapi nya kitu geuningan ngaranan kahirupan anaki. Satiap jalma henteu sarua. Satiap aya nu resep henteu wae aya nu mikangewa mah anaki. Dina kaayaan keur ngalobrol seperti kitu. Ngadadak aya anu datang, saurang lalaki anu geus aya umuran datangna oge. Bade jeung huruha hareho siga anu geus lumpat. Sangeusna unjuk salam tur ditembalan ku pribumi. Manehna langsung asup ka jero imah. Saraswati jeung Ayu Manganti tetela geus wanoheun ka eta jalma anu harita datangna ku huruha hareho terus ngomong. Punten ieu ngaganggu. Cilaka Bu Saraswati. Ayeuna teu sangka. Saraswati neuteup antep ka eta jalma terus nyarita dina sikepna anu masih keneh tetep tenang. Tenang heula. Teu kudu bari jeung huruha hareho seperti kitu. Atur heula napasna nya. Lumpat dia teh. Semuhun lelumpatan hoyong enggal dugi ka dieu marukankeun teh Ibu Saraswati. Pokona mah kayaan tuang putra Bu Saraswati ayeuna dina kaayaan bahaya ye. Saraswati jeung Ayu Manganti pada curingha kaget. Ayu Manganti terus milutumanya geus teu sabar hatena. Sabab jalma anu datang mawa beja ngeunaan Jaka Sinangling anu jadi salakina. Coba enggal jelaskeun, Mang. Aya naon, Mang? Di mana ayeuna salaki abdi teh Kang Angling teh, Mang? Aduh. Mang teh dititah ku Mbah Camati Sakti. Sina bebeja ka dieu ye. Ayeuna Jaka Sinangling teh aya dina cengkreman Mbah Camati Sakti. Mbah Camati Sakti nitah Mang supaya ngabejaan ka dieu
cenah kudu aya kulawargana anu datang ka ditu. Duh. Lah, tiwas ieu mah ye kajentenanna teh ye. Puguh B. Menang sajongjongan mah Saraswati jeung Ayu Manganti taya nu cumarita. Duanana pada kaget menang beja saperti kitu. Ayu Manganti langsung harita nangtukeun sikepna pikeun datang ke tempatna di mana Mbah Camati Sakti anu geus ngalumpukeun nu jadi salakina. Di mana ayeuna Mbah Camati Sakti teh mah? Ibu, abdi bakal dongkap ke tempat Mbah Camati Sakti, Bu. Sakedana abdi belakeun nu jadi salaki. Antar abdi mah. Saraswati gancang nyarita bari ngareret ka Ayu Manganti. Tenang Ayu. Ulah gurung kusut puguhnya. Sok kau mau bari ajang nafsu. Hidup kudu tenang. Lian ti eta. Ibun teu ngidina lamun hidup anu ini. Sabab hidup keur kekandungan. Ingat, cabang bayi anu aya dina kandungan hidupnya kudu leuwih diutamakeun lalaki. Nanging Bu, nyaan Kang Angling ayeuna cengkreman Mbah Camati Sakti. Jalma anu kejem telenges, Bu. Abdi teu tiasa cicing kitu bae, Bu. Kangaranan salaki aya dina ancaman bahaya. Ibu ngarti kana rasa kasalempangan hidup ayeuna, Ayu Manganti. Da laksanajan ibu oge sarua, da puguh indungna. Kan hidup kudu sadar, tinakat make tinimbangan. Pikirkeun heula kasalamatan kandungannya. Kan ibu anu bakal datang ke tempat Mbah Camati Sakti ayeuna nya. Sabab ibu oge sarua kudu bisa nyalametkeun anak ibu sorangan. Ayeuna mah mun hidup bener hormat ajeng nyaah ka ibu, leuwih ada dagoan di dieu nya. Dan ibu anu bakal datang nepungan Mbah Camati Sakti. Urang tuh kudu leutik hate Ayu. Sabab murid Mbah Camati Sakti nyatan Aji Sutrapan itu tawanan urang di dieu. Nanging abdi kedah ngiring, Bu. Abdi oge hoyong ngabelakeun jadi salaki, Bu. Mun hidup bener-bener nganggap indung ka ibu Ayu, nenden rasa hormat sarta ngacenan ka ibu, lebih hade tetep cicing di dieu nya. Ibu anu bakal miang. Sing percaya salaki hidup bakal selamat. Jadi mun rek nepungan Mbah Camati Sakti teh barengan diantar ku mangnya. Saraswati tumanya ka jalma anu dititah ku Mbah Camati Sakti bebeja kadinya. Semuhun mun kitu Bu Saraswati janten dijejapkeun bae ku mang. Anu bade ngabujeng ka ditu teh salira kitu. Indungna memang leuwih wajib, Mang. Tah, ayunya ayeuna hidup tetep di dieu, ulah incah balilahan. Keun ibu ayeuna anu bakal nepungan Mbah Camati Sakti. Hayu, Mang. Ayu Manganti sanajan hate mah barontak henteu panuju ku tindakan ejeng caritaan Saraswati, tapi teu bisa majar kumaha. Da puguh salah atuh, ari kudu maksa milu indit ejeng Saraswati. Saraswati jeung anu nganteurna indit Guragiru. Ayu Manganti nyerangkeun anu indit bade ngegerendeng ngomong sorangan. Kang Angling, tetela kasalempangan abdi jadi kenyataan geuningan. Anjeun dicangkal ku Mbah Camati Sakti. Ngan anu teu kaharti, nah kunaon Kang Angling buat bisa dilumpuhkeun ku Mbah Camati Sakti. Nah teu dibantu kitu ku Amarawi. Padahal jelas dina poe-poe kamari mah sanajan aing teu ngabandungan. Tapi apa? Kang Angling teh mampu ngungkulan kaayaan Mbah Camati Sakti. Nah kunaon bisa kitu nya? Ayu Manganti memang bingung. Mikiran kaayaan anu jadi salaki, bet jadi bisa benang dilumpuhkeun dicangkalak ku Mbah Camati Sakti. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Datang ke tempat anu dituju, Mbah Camati Sakti ngabagiakeun anu datang, ngareret ka jalma anu nganteur Saraswati, teu lila terus nyarita. Ilaing geus mantong melu cicing teh dieu lo. Leuwih hade mantong ai lamun hayang salamet nya. Kajaba lamun ilaing hayang cilaka. Sok wae rek nempokeun mah nya cicing teh dieu. Karena kejadian anu bakal lumangsung.
Nunganteur Saraswati geus teu loba deui omong, puguh sieun ku Mbah Camati Sakti. Manehna langsung dina waktu harita ngaberbet lumpat ninggalkeun eta patempatan. Saraswati neuteup ka Mbah Camati Sakti. Sanajan ngukur kana tahapan ajen pangarti mah, jalma anu ayeuna ngajanteng di hareupeunana lain jalma anu bisa diungkulan ajen pangartina. Tapi Saraswati memang geus nekat demi ngabela anu jadi anakna. Taya bayakna upama nepikeun ka kudu ngadu jiwa. Mana ayana anak kuring jeung kasinangling Mbah Camati Sakti? Kedatangan kuring ka dieu pikeun nulungan ngabebaskeun anu jadi anak. Naon dosa jeung kasalahan anak? Make jeung dicangkalak sagala rupa ku Andika. Sikap ejeng caritaan Saraswati tandes. Mbah Camati Sakti seuri bari terus ngajawab. Tenang hola Gulis, tenang hola. Si Kakang ngahajangon anu geulis ka dieu nya. Lantaran memang si Kakang sono geus diranteu panggih. Lian teta, si Kakang memang bener nyangkalak jaka sinanglingnya. Dosa jeung kasalahan anak, bongan geus nyangkalak, malah lawan Aji Sutra murid si Kakang. Aji Sutra memang kudu dicangkalak, sabab manehna ngalakukeun tindak kajahatan rek binasa ka kulawarga kuring. Salaku anu jadi guruna, Andika kudu era. Sabab boga murid ngalakukeun tindakan anu teu nyatria. Mana jaka sinangling anak kuring? Mana? Henteu kudu ngambek Gulis. Cek si Kakang mahnya kayan urang dina waktu ayeuna memang imbang. Hartina jaka sinangling anak anu geulis ditawan ku si Akang, murid si Kakang ditawan di lembur. Jadi lamun jaka sinangling hayang dibebaskeun, tangtu aya syaratna nya. Aya syaratna nulis, aya syaratna nulis. Mbah Camati Sakti jadi asa ngora deui sigana teh nying hareupan Saraswati. Saraswati hate mah puguh geus teu sabar, hayang geura ningali kaayaan jaka sinangling anu jadi anakna. Nurut ke nafsu mah hayang langsung dina waktu harita maju narajang ka Mbah Camati Sakti. Tapi Saraswati oge sadar, Mbah Camati Sakti memang lain lawan anu enteng. Jelas tahapan ajen pangartina leuwih punjul. Naon syaratna? Coba jelaskeun Camati Sakti. Cok si Kakang oge syaratna mah gampang nulis, gampang. Bebaskeun Aji Sutra murid Kakangnya. Mangka jaka sinangling oge bakal dibebaskeun ku si Kakang. Tapi ingetkeun, dina ngantarkeun Aji Sutra kudu Saraswati sorangan, ulah mawa sasaha deui nya. Lamun bener anu jadi anak, dina waktu ayeuna hayang salamet. Jadi pikeun kabebasan jaka sinangling eueuh deui cara kajabat ti kudu nukerkeun Aji Sutra nya. Kita oge lamun satuju. Ngam, lamun teu satuju ku cara anu adil saperti kitu, kapaksanya meureunnan anu geulis moal boga deui anak anu ngaran jaka sinangling. Adil sote cek anjeun Mbah Camati Sakti, cek kuring mah tetep henteu adil. Sabab murid anjeun geus jelas tina laku kajahatanana, sedengkeun dosa jeung kasalahan anak kuring naon? Nya ari kitu mah teu naon. Ngan meureunnan ulah nyebutkeun si Kakang kejem. Lamun dina waktu ayeuna keneh jaka sinangling bakal diparagadkeun nyawana ku si Kakang. Saraswati neuteup antep ka Mbah Camati Sakti, bari narik napas panjang, telila terus nyarita deui. Mbah Camati Sakti,
Anjen bener-bener beki kalau teh kalaka beki linglung. Sakudu nama anjen teh geus mejeun lamun babalik pikir. Sabab hirup di alam pawenangan geus moal lila deui. Lain kalaka beki ngalulukukeun anu teu puguh. Eta mah urusan si Kakang Gulis. Henteu kudu pipiluan kana ieu urusan. Nu penting pikirkan deui nya tawaran si Kakang lamun hayang anu jadi anak salamet tolo. Duta Suara Karawang 103,2 Saraswati ngahuleng sakedeung siga anu keur mikir. Memang eueuh pilihan deui anu sejen pikeun dirina dina waktu harita. Kajaba ti kudunya tujuan kana tawaran Mbah Cemati Sakti. Upama anu jadi anakna hayang salamet. Andika memang licik Mbah Cemati Sakti. Kaya bayana ayeuna kuring indit rek bari mawa Aji Sutra ka dieu nya. Tapi inget kan andika ulah coba-coba jalir janji tolo. Jalir janji. Moal si Kakang moal make jeung kudu jalir janji segala rupa. Ayo buru ka dinit. Lamun jadi anak hayang salabetnya. Saraswati dina waktu harita geus teu loba dicarita. Ngagajeleng luncat ninggalkeun eta petempatan rek muru ka pilemuran. Nu dituju ku Saraswati tang tube imahna pupuh lembur. Memang kudu badami jeung pupuh lembur. Kangaranan rek mawa atawa ngabebaskeun Aji Sutra. Puguh Saraswati ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Teu matak aneh, lamun dina waktu anu singget bisa tereh tepi ke tempat anu dituju. Ki Karnawi pupuh lembur, puguh be kaget ningali kadatangan Saraswati bangun anu guragiru jeung rusuh sarta bari ngesang bangun anu cape. Ke. Ulah kaget ieu teh. Nyai Rawing bet bangun anu rusuhan kieu geuningan. Aya naon ieu teh? Ki Karnawi nyebut ke Saraswati teh Nyai Rawing kabawa ku ngaran salakina. Memang abdi rusuh ki. Terus terang, kayaan pun anak ayeuna aya dina ancaman bahaya. Malah abdi kedah buru-buru ya maya ngalakukeun tindakan ki. Oke, nah ancam bahaya kumaha kitu? Nyai Rawing, cik jelaskeun ka kula. Geus henteu talangke. Langsung derek-dek we harita ku Saraswati dijelaskeun ka Ki Karnawi ngeunaan kajadian anu karandapan ku Jaka Sinangling anu jadi anakna. Ki Karnawi puguh be kaget meunang keterangan kitu ti Saraswati teh. Anu saterusna Saraswati mungkas guaran caritaanana. Nah, kitu kayaan pun anak teh ki. Nu mawi tos henteu aya deui cara jeung jalan ieu mah. Kajabi kedah ngalaksanakeun pamentanna Mbah Cemati Sakti demi keselamatan jiwa pun anak ki. Waduh, mohon atuh eta mah bahaya, Nyai Rawing. Kangaranan ayeuna Jaka Sinangling aya dina cengkerman Mbah Cemati Sakti mah jadugna jalma jahat. Be. Nya ari kula mah duh, teu langkung Nyai Rawing. Aji Sutra rek dibawa mah moal dihalang-halang. Ngan sakuduna mah nya Nyai Rawing ulah sosoranganan. Nah teu leuwih hade lamun dibaturan ku sabar urang lalaki pangeuseuh pilemuran. Maksud teh bisi aya naon Nyai Rawing? Hatur nuhun ki kana peratosanana. Nang rupina abdi sanes teu bade nampi kana bantosan sareng peratosanana. Tapi Mbah Cemati Sakti boga anggapan ieu urusan atalapi masalah teh masalah pribadi antawis abdi sareng anjeunna. Lian teh eta manehna oge memang nangtukeun aturan yen dongkapna abdi bari mawa Aji Sutra teh kedah disarengan ku sasaha. Sabab penting nama nukeurkeun Aji Sutra sareng pun anak. Iya ya, anu kedah dimaklum ku salira teh ki. Ki Karnawi ungut-ungutan bari terus nyarita deui. Ya mudah-mudahan be atuh ulah aya naon-naon Nyai Rawing. Mbah Cemati Sakti henteu ngalakukeun tindakan anu jalir tina janjina. Padahal mah nya mending aya anu ngabaturan. Rupina upami abdi aya nu ngarencangan mah engke bilih janten langkung ruwet pasoalanana ki. Malah dijadikan alasan ku Mbah Cemati Sakti. Engke dianggapna teh abdi
ente bisa nyekel omongan anak. Doakan baiknya Ki, abdi sareng pun anak sing salamat. Nya atuh ari tos puguh kitu mah mangga teh teuing Rawing nyanggakeun eta bakas saliranya eta deui jang Rawingnya bet masih kene acan bae aya datang ti tirah tehnya. Leres Ki, nanging sawios kan teu kada salampah. Abdi kadu kayakinan satu tasna abdi nukeurkeun Aji Sutra sareng Jaka Sinangling. Di antara abdi sareng baca mati sakti moal aya deui urusan naon-naon. Sanggeusna aya dina kasapukan anu saperti kitu mah. Harita kene Saraswati mawa Aji Sutra dibawa ke tempatna Mbah Camati Sakti dina kaayaan dua leungeunna dikatukangkeun di borogot tambang pageuna keranan. Sajroning lumampah nuju ke tempat Mbah Camati Sakti. Aji Sutra anu geus dibejaan rek dibawa ke tempat cicingna Mbah Camati Sakti anu nungguan. Jadi datang deui kawani ejeng kasombonganana. Seri sinis ka Saraswati bari nyarita. Ayeuna karasa ku anjeun Saraswati, di mana guru kuring Mbah Camati Sakti ngalakukeun tindakan, dina akhirna mah kuring pasti bakal bebas. Nu matak ulah boga pikiran hayang bisa numpes si Aji Sutra. Saraswati nahan amarahna. Memang kudu bisa ngadalikeun diri. Ulah nepikeun ka kapancing amarahna anu saterusna ngalakukeun tindakan ka Aji Sutra. Malah engkena bakal ngariweuhkeun dirina sorangan. Anjeun rek ngomong naon bae oge pek teh teuing Aji Sutra. Nu penting kerja mah saperti anjeun moal bisa nyorang kabagjaan dina kahirupan. Sabab anjeun ngan ukur ngagukulung nafsu ejeng napak dina lampah anu teu oleh salah. Dibalik ta omongan ke Saraswati, kuring jelas anu bakal menang kebahagiaan mah. Sabalikna kulawarga si Rawing bakal sangsara saumur-umur. Sabab teu boleh diarah-arah ku jalma-jalma anu ngamusuh ka dirina. Bungan hirup na atuh da jumago. Ayeuna kuring bakal bebas. Rek naon deui nu bisa dilakukeun ku anjeun. Saraswati geus teu hayang deui nembalan ngalayanan caritaan Aji Sutra. Anu malah bisa-bisa engkena kapancing amarahna. Upama kapancing amarahna anu akhirna ngalakukeun tindakan ka Aji Sutra. Memang eta pisan anu diharapkeunana. Anu akhirna engke disalahkeun ku Mbah Camati Sakti. Bisa gagal pamaksudanana hayang ngabebaskeun Jaka Sinangling anu jadi anakna. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun harita ayu manganti anu ngadagoan di imahna. Kangaranan jalma anu ngadagoan dibarengan ku perasaan salempang, tangtu be jadi teu bisa tenang hatina. Nah kunaon bet ngempleng deui bae eta Ibu Saraswati teh nya. Teh bol-bol datang. Beteu ka harti kunaon wae datangnya. Palang siang ya Ibu Saraswati dicangkalak deui ku Mbah Camati Sakti. Kangaranan jelema saperti kitu mah geus bisa dipastikeun bakal licik tindakanana. Aing teu mikeun lamun Kang Angling jeung Ibu Saraswati nepikeun ka kudu dicangkalak. Ieu mah teu bisa ukur cicing ngadagoan kieu ya. Kudu ini ieu mah nyusulan. Ayu manganti jadi nangtukeun sikep napikeun indit nyusulan. Sabab jadi ngabayang-bayangkeun kajadian anu teu dipiharep tumiba ka Saraswati jeung Jaka Sinangling anu jadi salakina. Geus rek init pisan sajungeun ayu manganti harita. Jadi henteu tulus kaluar ti jero imahna. Waktu aya anu datang tur langsung asup ka jero imah. Tetela anu datang teh Sanggajaya. Sanggajaya datang dina waktu harita memang ngahaja. Manehna hayang ngabuktikeun kana caritaan Dewi Angrup anu ngakukeun geus ngalajiwa ayu manganti ditubles ku peso balatina. Sanggajaya boga pikiran upama bener ayu manganti ajal binasa ku Dewi Angrup. Poe eta keneh tangtu mangrupa poe anu pinuh ku bela sungkawa keur kulawarga si Rawing. Mangrupa kasempetan anu hade pikeun ngalakukeun tindakanana. Tapi sanggeusna asup ka jero imah panggih ejeng ayu manganti. Kacida kagetna Sanggajaya sabab tetela ayu manganti masih keneh hirup aya di kieuna.
ningali di jero imah eueuh deui sasaha kajabat ti ayu manganti. Sanggajaya langsung harita tumanya. Mana anu sejeuna menganti? Apal keneh pasti naoge nya kakula. Sanggajaya ti paguron topeng laras. Coba, mana ayeuna anu sejeuna? Kula warga Sirawing, ha? Ayu manganti netep ka Sanggajaya terus nyarita. Ulah pura-pura anjeun Sanggajaya. Salaki kuring jaga sinangling geus dicangkalaku Mbah Camati Sakti. Ibu Saraswati ayeuna keur init nepungan Mbah Camati Sakti. Rek naon maksud anjeun datang ka dieu, ah? Ngadenge jaka sinangling geus beunang dicangkalak ku Mbah Camati Sakti. Sanggajaya jadi mikir, upama ayeuna dirina nyangkalak ayu manganti wanoja anu jelas dipika cecep ku laras anting, tangtu bakal rada kaubaran hatena. Malah laras anting bakal leuwih suka jeung sugema hatena, sabab manehna bakal langsung turun leungeun sorangan dina nibankeun panyiksa jeung ngabinasa ayu manganti. Tangtu puas jeung sugema hate laras anting. Dumasar kana eta tinimbangan, Sanggajaya nangtukeun sikepna pikeun buru-buru nyangkalak ayu manganti sarta dibawa dipasrahkeun ka laras anting. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Nitis. Sirawing Nitis. Lamping pasir nulung kawin, taya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat luhur, manuk mapan caangna berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana. Horeng jawara sajati, katentreman harita ngadadak aya. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wantas ilang. Dagelingan jago nurtaya tandingan. Asihna sama nganjur ngaran Sirawing harita. Para kanca sadaya wilujeng kantun. Duta Suara